boga duit aing mah. Datang-datang ke boga duit nih Kak, jika nu susah. Kalau mah tuh biru mah. Kan kurang kemana ya? Geus naon atuh bawa enjoy we. Cenah cokot. Da penting teh. Es menang acara orang teh ngan di DP-an can. Oh, di mana? Di Banten. Oh, nujung N25. Lain mah kepake jadi urang. Terus di mana? Di urang-urang. Naon? Acara manggung jika hari teh bahasa eta resepsi. Oh, resepsi deui. Lain dapan ayeuna mah ke September. Di saha? Di Bu RW. Oh, udah kawin deui Bu RW. Lain atuh besok ke mana kampung. Oh, sugan teh. Acara naon atuh lo? Di masjid. Nani? Acara naon sih di masjid? Titah di nu muludan. Wah, atuh urang mah geus dipersiapkeun. Namanya Mali? Erek mah rek ditarima mah mun erek dek minta DP. Bingung baju kali urang. Wah, atuh erek minjem ka urang. Sok atuh boga. Kelageranya urang mah boga. Ngamahin mah nya. Cing atuh ngalieunan maneh, mana kumaha ge urang. Kalau urang mah baju mah geus siap pokona mah. Not, Oi, buru semeni lila. depan kudu disalin atuh. Ah, lila sama. Iya bi bajuna teh. LOL. Sia eta. Jangan kontes ge. Main? Terus sia konsepna ada ka mana? Ada kumaha? Geus aya konsep mah urang teh geus mikir-mikir da ieu nya mun di acara muludan mah jiga kieu. Da ieu nya misalkan teh Pak RT. Urang can naik. Cepet teh. Ya, kita sambut datang we urang teh. Kela ieu. Datang ke panggung. Pan ai kamari mah beda. Terus naon sia di panggung? Katagonian anu kiri suasana di kota santri gitu panggung asik senangkan hati. Suasana di Sia sorangan gitu ah mantap. ya. Si Ibu maaf ayo. Bae ngan sorangan da. Bebenangan hirup teh. Suasana. No. Neng, Oi, kenapa datang mana? Iya kunaon ieu? katel ieu teh. Ai bieu si Alis ka mana? Teuing ngajedan. Nah kunaon? Teuing pusing urang teh bukan. Untung. Naon? Untung lu malah duit. Minjem mah. Hah? Kalau anak naik kudu nginjil mah. Nah, aya nu kitu. Kayaknya tenen heula. Dek naon eta? Dagoan di dieu nya. Naon ieu? Dagoan heula nya kela sakedeung da. Teu hati. Kelanya salin heula nya. Kela damel lila. Naonnya? Teu hati ya teh. Gitu. Dia mah eta pelatihan. Latihan. Naon? Telis, Hmm. daek cicing jeung si
Reni. Si Reni, Heeh. embung. Pan hayang hijing jelema beunghang. Ah, embung kieu-kieu boga imah. Galak jaba si Reni mah. Oh. Embung. Dengekeunnya lamun cicing jeung si Reni moal susah rokok, moal susah kuota HP ge aya bahan ganti, engke teh mun selfie teh bisa make nu maneh. Emang heueuh, tapi si Reni mah beunghar. Tapi udah sok nyentak embungna teh. Oh, engke kurang pagahan. Embung. Kurang dihapekeun ke. Embung. Buru atuh. Pan hayang cicing jeung jelema beunghang. Hayang. Mata ketuday. Sok bayangkeun we aya nama bayangkeun loba kuota jeung boga HP anyar. Bayangkeun heula we. Tapi Neng, orangnya teh nyentak galak si Reni. Oh, mun kabeli hatena mah. Gitu ya? Heeh. Kuota nu sabaraha giga? Loba. Kuota mah geranya mun erek kurang ayeuna di ieu di Nah, HP-keun. Erek moal. atuh Neng ah. Bae demi kuota. Heeh, teh kudu kitu irup mah. No, 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 no. Oke, kurang telepon. Ayeuna urang PHP-keun, tapi teu ngadenge we nya, teteh mah. Tapi bedeg. Heeh. Oh, suka. Kowe ngomeh HP. Ren? Di mana, Ren? Naon? Pan api-api teu ngadenge. Oh, cair. Kabeneran atuh, Ren? Teteh boga jualan? Jualan naon? Pan teu ngadenge. Oh, Heueuh. Boneka. Halus, Ren, boneka penguin. aya kitu nih boneka pin. Aya. Di dieu. Neng, nu kumaha? Cicing pan cek urang ge api-api teu ngadenge pan yang kuota. Begitu. Ren. Wah, bae menta gope we lah. Oh. Ren, da ieu mah boneka ge sagala daek. Bisa mah wadah, nyeusuh. Ngalicin sasapu bisa we. Gitu. Aya. Ke ku urang anterkeun nya. Di mana? Oke. Ren. Pantu ngadenge tuh jepe heula. Ren. Wah, ku sorangan we lah, Ren. Penguin. Esok, Ren, jadinya gope, Ren. Esok. Tak itu. Magalak si Reni. Moal kaman jeung urang mah teh eta. Ah, budak mah. Si Olisnya. Sibi anjing. Heula ngampi heula. Aya perlu ka si Olis. Engke we, yuk. Aya perlu pengpon ka dieu. Engke. Ke di daguan. Engke we. Aya perlu ka si Engke. Olis. Engke. Kamu ka mulu dah. Bi, Euy. Barang si harga awan mereng hinjeun euy. tuh Bi. Nyem duit ka urang. Men tau kan? Nyem. Hodoh atuh. Engke mun geus cair. Di mana mana buka duit? Pan boga jualan urang mah. Mau sih kan jual HP? Lain. Ngajual anak kucing? Wah, tuh lain. Kade sih yang ngajual. Wah, tuh ieu mah banyak. Terus main kan jual naon? Boneka. Boneka santet sih namanya. Lain boneka penguin. Di mana mana buka boneka penguin? Boga tuh urang mah. Oh, menang ibab di Cileunjang. Pas ngoyot ke jaring ke suduk. Kasih Reni dijual ke orang gope ya. Kasih Reni.
Daekeun da. Eta jeung urang nganterkeun anak. Ai daek mah. Atuh balik heula nya. Sok atuh. Ke ari jualan mah ha. Heeh. Ka deui. Sok. Ayo. Hemon gas cairnya bejaan. Heuh. Heeh. Juga boneka pinguin naon, boneka cantik eta mah heueuh. Nong. Oi, Si Ibi geus ka deui wae nya nang. naon? Apa urang nganterkeun ka boneka sakeuning. Kono piduiteun mah Oh. ribut. Di mana urang cokot di kamar? Entong lain. Aya di ditu. Oh. Sok atuh buru sore pan mah cereh cahaya. Katanya. Ayo, atuh ayo. Ayo. Ah. Yuk, kalian. Iya, kemana dia? Tah, iya bi boneka teh. Allah. Kiranya. Boneka Lis. lain ini teh boneka penguin. Yuk, orang antarkan si Reni. Yuk. Tuh ya. Heeh. Lain kita telempangna kieu ya. Barang contohan. Sang kicu. Pan kuru imut. Yuk ya. Ngantar ke sana aya tuh. Ayo sih diangkat be. Gelonya. Iya tuh lempangna teh. Beh, halus. Yuk. Kasih Reni. Reni. Yuk. Aing.